Jor sia permatasi. Cek Patih Jagacetra sanggeus manehna hasil ngarubuhkeun Prameswari. Ari Prameswarina katempongan goler. Bari kadenge humarurung nahan ka nyeri. Aduh, nyeri. Cek Prameswari humarurung. Ki Jagacetra tuluy leumpang nyamperkeun. Terus nokeran awak Prameswari, blak Prameswari nangkarak bengkang. Barang nempuk kaki Jagacetra, Prameswari kaget. Jagacetra, si horeng Andika. Cek Prameswari. Memang kaula. Nah, Andika kaget. Dasar pengkhianat sia, kurang ajar. Dicedoh sia. Padahal mah Kakang Prabu Dodapati tehnya apisan ka Andika teh. Sia tega sampai mateni Kakang Prabu. Terus memang ada kumaha sia. Kula memang yang jadi raja. Wayahna, deui cara saliati modaran si Dodapati. Ayeuna giliran Andika nu kaula bakal dipodaran. Cek Ki Jagacetra. Wah, teu uyahan sia. Nu asih dipulang sengit. Sok rek maehan kaula mah got sia. Kaula mah teu sieun. Syukur ari teu sieun mah sia. Kula moal ngarasa berat dina maehan Andika oge. Cek Ki Jagacetra deui bari degenyeng we ngangkat awak Prameswari. Tuluy les manehna ngaleungit. Si horeng Ki Jagacetra teh mawa Prameswari ka pinggir jurang. Cakakak kadenge sisirian. Muhahaha. Lamun sia langsung modar. Kaeunahan teuing sia. Kula hayang puas heula. Hayang ngadenge Andika sangsara sameh modar. Rek kumakeun sia ayeuna Jagacetra? Rek dipadabkeun ka siluman Kararangge. Ami sia ngarasakeun perih jeung nyerina digurungut ku sileum sampai modar. Cek Ki Jagacetra bari geus teu loba omong deui tuluy ngangkat awak Prameswari pulower dialungkeun kana jurang. Kurang ajar sia Jagacetra. Ulah sambutkeun ya sia. Hiji waktu sia bakal meunang wawalas si kaula. Kadenge sora Prameswari ngancam ka Ki Jagacetra. Ari Ki Jagacetrana katempo ngabedeganang tung bari seuri lelenggakan. Beres ayeuna mah. Geus moal anu halangan deui ka aing. Perkara sinata lodaya mah gampang. Sangan saukur budak bau keneh jadi ngau. Cek Ki Jagacetra bari katempo deui seuri lelenggakan. Urang tunda heula kaayaan di nagara Siluman Maung. Ayeuna malik di heula nyaritakeun Bimarah anu harita tigabrus kana jurang sawaktu rek ditinggang ku batu ku Nyi Santana jeung Nyi Santanu teh. Awak Bimarah terus katempo ngalayang ka handap. Leungeun jeung sukuna rorowesan bari ku gorowokan tulung-tulungan. Tolong! Tolong! Cek Bimarah. Sedengkeun kudana terus bae nuturkeun ti luhur ngudag. Rek ngarawel awak Bimarah ku sukuna, tapi Bimarahna ragrag leuwih cepet. Beuki lila Bimarah katempo beuki ngalayang ka handap. Breh ku Bimarah katempo di handap teh loba batu-batu muni marencos. Bimarah beuki soak keketegan. Sutardi, hampura emak. Hirup emak teh meureunnan anjuk sampe ka dieu. Hampura Sutardi, hampura. Cek Bimarah bari panonna peureum, leungeunna ti pepereket. Untungna barang rek ragreg pisan ninggang batu, kuda Bimarah teh kaburu anjog. Gep awak Bimarah dirawel ku sukuna. Tapi lantaran meureun ku sieun-sieunna, Bimarah geus kapieuhan manten. Kuda terus turun lalaunan ka handap, plug. Nunda awak Bimarah lalaunan dina luhur batu. Kuda kadenge hiem. Sukuna nokeran awak Bimarah. Tapi Bimarahna tetep bae kapieuhan teu sadar-sadar. Kuda hihiem deui bari nokeran awak Bimarah, tapi Bimarahna anger bae teu usik-usik. Kuda terus hihiem leumpang ka ditu, leumpang ka dieu. Lamun jalma mah meureun lujag-lejeg bingung. Keur kitu teu kahaja eta kuda teh nyepak hiji tangkal. Maklum nu nyepak teh kuda siluman. Eta tangkal langsung bae oyag manod siga nu rek rubuh. Si horeng dina eta tangkal teh aya hiji liang. Eta liang teh mangrupakeun hiji karajaan siluman sireum ka Karangge. Akibat disepakan kuda, karaton siluman sireum Kararangge teh nepi inggeung. Lalangitna nepi karagragan. Korsi singgasana Ratu Tijumpalik.
Ratu Sireum anu katelahna Gandawangi nepi ka ngacungkel teh jumpali ka hareup. Kitu deui para gegedena sarua pating carungkol lalabu. Ratu Sireum kararangge jeung sakabeh para inohongna ruas. "Aduh, aya naon ieu?" cek para gegeden Sireum bari pating jumpali ka lalabu. Ari ratuna anu katelah Gandawangi terus udang, panonna katempo beureum ambek. "Ieu mah lelini, tapi sigana mah aya mangruk nu ngajah hayangin pucuk tigirang jeung urang. Larasati bawa dia balad tuluy ilik aya naon di luar?" cek Ratu Gandawangi mere parentah ka Nyi Mas Larasati anu jadi panglima prajuritna. "Sumangga Kanjeng Ratu," tembal Nyi Mas Larasati bari cedok bae nyembah. Tuluy Nyi Mas Larasati teh malik ka wadia baladna. "Heh, sakabeh wadia balad. Hayu cuang roris kaluar, aya naon sabenerna di luar?" cek Nyi Mas Larasati ka wadia baladna. "Sumangga, sumangga Gusti Panglima. Sumangga. Hayu euy, hayu." Tembal wadia balad Sireum kararangge saur manuk. Tuluy Nyi Mas Larasati teh leumpang ti heula kaluar dituturkeun ku ratusan wadia balad Sireum. Katempo ngalit ngabandalut ngembat-ngembat nyatang pinang. Ari di luar negara Sireum, kuda boga Nabi Marah, katampo masih keneh lujag-lejeg sigana bingung. Tuluy kuda kasada hihiem deui, saterusna hiber ka luhur, sigana mah kuda teh rek neangan bantuan pikeun nyalametkeun Nabi Marah. Teu lila sanggeus kuda indit, pucungkul ratusan pasukan siluman Sireum kararangge kaluar tina jero liangna anu aya dina tangkal tadi. Tuluy Sireum-sireum teh turun mapayan tangkal, mapai deui kana batu. Sampai di hiji tempat, Nyi Mas Larasati ngacungkeun leungeunna mere parentah supaya pasukan eureun. "Eureun?" cek Nyi Mas Larasati. Atuh reg kabeh wadia balad teh langsung areureun. Katempo wadia balad Sireum teh meuni panjang ngabaris hiji-hiji. "Tuh tempo ku Warandika di hareup. Sigana anu ngagola di luhur batu tuh. Sidik-sidik itu makhluk naon?" cek Nyi Mas Larasati bari nunjuk ka hareup. Si horeng anu ditunjuk ku Nyi Mas Larasati teh Bimarah anu masih keneh ngagoler kapiuhan dina luhur batu. "Sigana mah bangsa manusia Gusti Panglima, cik cuang tinggal bae," cek salah seorang prajuritna. "Bener? Hayu cuang pariksa," cek Nyi Mas Larasati bari tuluy lempang deui ti heula. Katempo pasukan Sireum teh ngalit ngabandareut deui meuni panjang ngabaris hiji-hiji. Teu lila pasukan siluman Sireum kararangge teh aranjog ka palebah Bimarah anu masih keneh angger teu empes-empes. Ku Nyi Mas Larasati Bimarah teh terus dipariksa. Diambean ti mimiti dampal sukuna sampai kana sirahna. "Bener, ieu teh urang manusia, tapi aneh ku kula kamboh ge hawa siluman," cek Nyi Mas Larasati. "Biasana ari urang manusia teh sok jahat ka bangsa urang. Gusti Panglima, kudu dikumahakeun ieu?" tanya salah seorang prajuritna. "Cuang gotong bae kana gara urang, keun engke kumaha-kumaha nama urusan Kanjeng Ratu. Mangga tuh, hayu batur-batur. Cuang garotong ieu urang manusia kana gara urang." "Mangga, mangga. Mangga nun, mangga." cek para prajurit Sireum kararangge saur manuk. Tuluy eta pasukan Sireum teh ngagarotong Bimarah dibawa balik deui ka nagara siluman Sireum. Katempo bae Sireum teh siga anu nyere di kadaharana, cak urang tunda heula. Ayeuna malik deui nyaritakeun kaayaan di nagara Siluman Maung. Harita perang campuh antara Siluman Badak ngalawan Siluman Maung masih keneh katempo ragot. Sora pakarang anu diaradu kadenge pating pluntrang beuki tarik. Pagalo jeung sora pating keroak pating jarerit. "Tobat, ampun, tobat," cek sora anu pating keroak ti dua belah pihakna anu kabeunangan ku pakarang-pakarang musuhna. Di tengah-tengah anu keur tararung, katempo Sumarna anu jadi pimpinan pasukan Badak terus ngamuk ngawak-ngawik nyabetan musuh-musuhna ku pedang. Cras. "Kojor sia,
cek Sumarna bari nyebatan musuh-musuhna ku pedang kakenca kakatuhu. Sakur anu katempong ngadeugeutan manehna mah dihanca ku Sumarna. Cungkel pasukan Maung anu beunang kasabet ku Sumarna meni pating jarungkel. Ampun, tobat, cek para prajurit Maung anu beunang kasabet ku pedang Sumarna. Kabeh pating jarungkel bal-balan ku getih, kejet katempok kejet tuluy les wujudna ngaraleungit. Kabehana robah jadi Maung anu ngagaloler eueuh nyawan. Dina kayan kitu Nyi Santana jeung Nyi Santanu masih keneh ngawaskeun ti kajauhan. Kadenge Nyi Santana nyarita ka Nyi Santanu lanceukna, kumaha urang teh ayeuna aceuk? Nah kudu cicing bae urang teh. Kumaha ge prajurit Maung teh sabangsa jeung urang. Masih marahna mah di pihak Prabu Lodapati oge. Tuh tinggal di pihak urang loba nu kadese, cek Nyi Santana. Ayeuna urang geus waktuna ngalakukeun tindakan ai. Parentahkeun pasukan urang sedang ngabantu pasukan Prabu Lodapati. Tembal Nyi Santanu, mun atuh aceuk. Cek Nyi Santana deui. Tuluy Nyi Santana nen jerag taneuh 3 kali gaur kadenge Maung pating galaur. Saterusna muncul puluhan Maung di hareupeun Nyi Santana jeung Nyi Santanu. Daun kaula nu nyimas putri, si abdi sadaya siap nami parentah nun. Cek salah sahiji Maung anak buah Nyi Santana jeung Nyi Santanu. Bari cedok bae nyembah. Ayeuna geus waktuna arandika nyerang pasukan Siluman Badak. Geura bantuan batur-batur anu sabangsa jeung urang. Tapi nadamel nun, sim abdi sadaya siap nampi parentah. Nya gawat laksanakeun. Cek Nyi Santanu deui. Gaur kadenge sora Maung ngagalaur deui. Tuluy gajleng eta para prajurit Maung pating kerajleng nyerang pasukan Badak anu masih keneh keur perang campuh. Perang beki rongkah. Pasukan Siluman Badak anu tadina geus hasil ngadeseh pasukan Maung ayeuna jadi malih kadeseh ku datangna pasukan bantuan anak buah Nyi Santana jeung Nyi Santanu. Pasukan Badak katempo mimiti mundur. Nempo kayan kitu Sumarna pimpinan pasukan Badak kaget jeung ambek haok Sumarna ngagorowok nyeungeut sumanget. Nah sia kalah melundur, geuwas sia serang deui. Cek Sumarna bari terus maehna nyerang musuh-musuhna ku pedang. Sakur nu kasabet ku pedang Sumarna katempo pating jarungkel deui bae. Bari jeung kadenge pating garwak. Tobat, ampun. Cek prajurit Maung anu kabeunangan deui ku pedang Sumarna. Tapi keur kitu cedong srek. Nyi Santana jeung Nyi Santanu pating kerajleng ka hareupeun Sumarna. Heh sia badak rongon, sia mah lawan kami. Cek Nyi Santana bari sabrut nyerang ka Sumarna ngagunakeun karembong saktina. Kitu deui Nyi Santanu lanceukna nyerang ti beulah katuhu ngagunakeun pedangna. Sumarna ruas oge diserang kuduaan kitu mah celong luncat mundur saeutik. Tapi leungeunna mah terus pakupis nangkisan serangan-serangan ti Nyi Santana jeung Nyi Santanu. Montong ngarasa hebat sia bikang Maung. Masih siang royuk aing duaan oge, saeutik oge aing mah teu saber. Cek Sumarna bari terus malik nyerang. Atuh Sumarna terus tarung ragot ngalawan Nyi Santana jeung Nyi Santanu silih sabat silih tajong. Katempo gerakan-gerakan jurus Nyi Santana jeung Nyi Santanu siga leuleus keuyeub. Nu hiji ngagunakeun pedang, nu hiji ngagunakeun karembong sakti. Si horeng ngajan katempo siga leuleus keuyeub oge serangan-serangan Nyi Santanu jeung Nyi Santana teh teu bisa dianggap enteng. Buktina Sumarna oge lila-lila mah mimiti kadeseh. Malah sabaraha kali hampir bae kabeunangan ku serangan Nyi Santana jeung Nyi Santanu. Ulah dibere hojah aceuk, terus serang. Cek Nyi Santana bari nyebetkeun deui karembong saktina, ceder. Beunang ka tarang Sumarna. Aduh calutak sia. Cek Sumarna bari awakna rada ngadang heuk. Keur kitu disusul deui ku sebetan pedang Nyi Santanu ti beulah katuhu. Ciat, kojor sia. Cek Nyi Santanu bari ngayunkeun pedangna anu diarah beheungna Sumarna. Tapi si horeng Sumarna oge lain prajurit Badak anu gampang dielehkeun. Sumarna buru-buru ngayunkeun pedangna nangkis pedang anu disabetkeun ku Nyi Santanu. Bari jeung kitu teh suku katuhuna dijejakkeun kana dada Nyi Santanu. Kebro beunang pisan. Nyi Santanu ngaheunggeu. Tapi barang rek ditimpah deui kaburu kadenge sora Nyi Santana anu nyerang deui ti beulah tukang. Ciat kojor sia. Cek Nyi Santana bari nyebetkeun karembong saktina. Sumarna ruas.
buru-buru ngalabuhkeun awakna ngaguli ti kaulah kenca. Serangan Nyi Santana gagal ngahakan angin. Sumarna buru-buru udang deui sret masang kuda-kuda. Harap jadol sia. Aya si anu ge sia bikang teh. Cek Sumarna bari masang kuda-kuda. Tapi kakarek oge ngarengkenek Nyi Santana jeung Nyi Santanu geus langsung nyerang deui bae ti kenca katuhu. Atuh der kajadian deui tarung rongkah. Ari di sajian tempat Prabu Durakamala terus ngagaledah sakabeh ruangan karaton nya nyilas maya. Tapi geus digaledah ka unggal tempat oge si horeng nyilas maya teh teu kapanggih bae. Urang ajar, di mana si Lodapati nyamunikeun nyilas maya? Cek Prabu Durakamala. Prabu Durakamala terus rurat-redet nempoan ka unggal tempat. Tapi nyilas mayana tetep bae eueuh. Heur kitu corelat katempo siga anu ngacorelat asup ka salah sahiji rohangan. Prabu Durakamala ruas gajleng bae maehna gajleng muru ka eta rohangan. Tapi barang geus asup, panto eta rohangan teh nutup. Prabu Durakamala kaget. Urang ajar si horeng aing dijebak. Cek Prabu Durakamala bari luak lieu ka luhur ka handap. Keur kitu kadenge sora anu seuri ngabarakatak. Sorana asauhan teu jelas di mana datangna. Wah, Durakamala, dasar aja belegung sia. Sia datang ka dieu ngan saukur nganterkeun nyawa, poloho sia. Cek eta sora anu si horeng eta sora teh sora Ki Jagasetra. Manehna ngagunakeun ilmu hati poek, ilmu ngaleugit anu ku hebat-hebatna eta ilmu bangsa siluman oge moal bisa nempo. Urang ajar sia, montong kecing sia, keluar sia lamun mani mah. Cek Prabu Durakamala sesumbar. Kur kitu bledag, ain najong kana tonggong Prabu Durakamala, corongkong Prabu Durakamala ngajonongkong ka hareup. Urang ajar sia, wani ngabongan kai sia. Cek Prabu Durakamala deui bari tuluy nyaimbangkeun awakna nahan ku suku katuhu. Tuluy nangtung pancek deui, tapi karek oge nangtung ajak cilebet. Aya nu nampiling pipina burinyai karasan ngaburinyai. Waduh, dasar kurang ajar sia. Cek Prabu Durakamala bari ngabangkieun ka kenca cilebet deui ditajong pelebah gadona. Dang heuak Prabu Durakamala ngadang heuak ka tukang. Aduh, kurang ajar sia. Prabu Durakamala katempo ngadaya kidag deui. Cebrot, dadana dicek deui bae. Kubrag Prabu Durakamala ngagubrag nang karak bengkang. Si horeng sia teh kasebut bae sakti Durakamala. Tapi geuning sia teh nanaonan. Cek Ki Jagasetra bari anger teu nembongkeun wujudna. Ngan waktosna seep ieu dongeng karangan Pribados Kang Abun Burhanuddin. Hapunten kakirangana mugia katampi kalayan kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.